Tanya oma sakumaha mah jeung bapa bae. Perasaan hirup ngakolotan, anak ngegedean, sanajan aing sebul teu bisa ngaji, teu bisa sholat, aing mah teu hayang boga minantu teu bisa ngaji. Pokona mah aing mah dan kumaha bae geh ieu aing mah. Anak aing mah kawin kudu ka santri ieu. Coba saya ka dieu lan. Enan, magerok kenceng amat. Ka dia coba. Coba eta si Neng coba gara ditanya geus bogan ka bogoh teu acan. Tanya heui si Neng mah ngomong nama cenah terserah urang bae. Coba si Neng na coba geroholan tah ka dieu. Neng, ka dieu heula kedeung. Ayenan mak. Tah digerak bapak sia. Ayenan pak. Coba Neng diukelan ka ditu tuh jeung emang beres. Iya Neng, ai bapa marek nanya. Ai Neng geus ngabogan ka bogoh teu acan. Tak acan pak. Kumaha lamun ku bapa disiarankeun jeung jodoh Neng? Siap? Lah neng mah sakumaha bapa jeung emak be. Soalna bapa mah teu hayang boga minantu kanu baragajul kos bapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anan sia ka dia. Si Neng mana Pak? Sia ayenan ka dia ya. Bade ulin ya ke dia Pak. Ulin sia ka anak aing. Boga ilmu naon sia hayang nganjang ka anak aing. Hayangan Bapak lengkap ti kulama Pak. Hayang naon Pak ilmu ti kula? Sapu angin aya, sapu injuk aya, sapu jagat aya, sasapuan ge aya Pak. Aya hiji deui Pak. Anu can kabawa lengkap eta. Pokona mah Pak ti kulama. Aing mah teu butuh sapu angin sapu inyuk, aing ge boga sapu sawit, sapu kalapa ngabadeug aing ge. Aing mah perlu ge anu bisa ngaji aing mah. Lain anu doang kos kieu. Mau nya ditu. Bagong ini badung amat. Kabur kitu aing. Kabur ah. Oh, gitu orang bapak hayang mah. Keun kuai jailan. Aduh, Bagong. Amat aing. Non Sam, Aing nganjang horengan bapana gede ilmu aing balik deui bae kabur. si mah jawara bego iyo. Ku jawara deui ge eleh malangak ya ku aing. Sahap, Kang Kucel. Bagian aing. Hop sia mun beunang anakna aing ngalem ka sia. Aing ge nu gede ilmu eleh kemudian sia meureun. Cil ku aing mah. Jung ku sia sampeurkeun. Cing sia. Haruh, kumaha ieu aing beh anakna beunang ku aing. Piraku aing jadi pupuran jadi santri kitu. Mana yang samping jeung kitab ya. Iya bener samping sah iya. Lah. Wah, gagah namanya jadi santri. Tangkeun ku aing. Anjang pokoknya mah piraku yang teu beunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Saya Gus Dur, Pak. ditempotin rarai-rarai namanya diga nama santri ya. Cocok ya jeung PPH yang aing teh. Kemana sih ya? Amang, Pak. Geus gara cali ka dia. Nuhun, Pak. Sia rek amangna amang kumaha ngeun aing mah aing ngaran-ngaran ai Asep santri mah ku bapa. Ayeuna keneh rek ditikahkeun. Nuhun, Pak. Siap. Siap. Yes, katipus ya ku aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
welcome to back my channel GRD TV. Nah, sekarang di video ini GRD TV menceritakan tentang seorang jawara yang mempunyai anak, yang anaknya ini ingin dinikahkan dengan santri, jadi enggak mau dengan jawara lagi. Dimana videonya, seru enggak? Di kolom komentar, lalu like, subscribe. Bagi yang sudah subscribe, tunggu kelanjutan videonya, tunggu kelanjutannya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar nanti video-video baru kami bisa Anda ketahui dari pemberitahuan YouTube. Oke, terima